Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haduran mitra, alhamdulillah tepangdang deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sararehat? Mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui mitra neraskeun hanca garapan carios kalayan judul Jago Bojong karangan Bapak Kasukarna nu diropea tanapi digarap deui ku Mang Maman. Sogah mitra urang lajengkeun marangga kasadayana. Nuhun ajudan ari kitu mah. Tapi abdi di kabungkur oge ka mama teh ngabohong bae. Cara bebeja lalayo ronggeng, tapi sok bebeja ka masjid di lembur batur. Awab si Udi bari elenge. Lamun kitu mah dilarang Udi. Urang teu meunang ngabohong ka kolot sanajan kanu sejen ge. Den, mending loba jalmi kitu. Nya Den. Cek si Udi bari nunjuk kana tatabeuhan anu diriung ku jalma-jalma, malah mani pasasadeg harita teh. Den, urang neangan nulowong Den. Ceuk si Udi bari nungdun ka Den Cahya sanggeus tepi kana tatabeuhan lontang, manehna seselendep hayang ka hari. Harita anu lalajo kabeh ge eak-eakan jeung seurikeun nu ngabodor. Malah si Udi ge kitu seurina tepi ka ngacai. Kana nasib manehna mah harita geus pohon. Yen bieu entas lalajo ninggali kamedi gambar tepi ka ngadupak soto. Udi, urang balik euy, teresep kuring mah. Jeung cangkeul deui katurug-turug bau kesang da mani pateueup kieu, ceuk Den Cahya teureuseupeun. Is, engke Den. Lamun geus kaluar nyisarilah hayu urang balik. Madak dedengeun ku sorana jeung madak jeung jeureun ku ngibingna. Cobi antosan Den. Jawab si Udi ngupahan. Mitra kaum dangu asa kabeneran pisan. Barang nu ngabodor beres lalaguan teh diganti. Sarta jo kapakalangan istri geulis jangkung leutik atuh ger kabeh kaleprok da puguh nungguan eta kabeh nu lalajo moyeg pada hayang panghareupna atuh nu ti hareup ripuh nahan anu nyedek-nyedek. Sarilah, ngawi sarilah. Ceuk nu ti tukang bari eulegegan hayang awas teh gogorowogan. Tinggal sarilah. Ceuk nu belah kulon bari nyered hayang ka hareup atuh burudu anu ti hareup ka tengah tepi ka pakalangan jadi pinuh ku nu lalajo. Malah si Udi jeung Den Cahya oge ka tengah-tengah deket kana damar ancor sarta deket ka sarilah anu kakara ka tengah.
ningali jalma moyeg teh gajleng aya anu luncat bari terus mesat bedog sarta nyentak tarik pisan. Mundur! Ceuk eta lalaki ngagorowok bari nyubat nyabetkeun bedogna anu herang ngaparanyai. Atuh berset jalma teh harita malundur deui sieun kasabet bedog. Malah si Udi ge mundur bari nyekelan Den Cahya. Si horeng eta jalma teh anu hohoak nyarekan nitah mundur kanu nongton. Ayeuna mah sidik pisan horeng manehna Kang Darta anu geus kasohor pisan hiji jago urang bojong. Wawanenna katinggali bedog teh disebat sabet sakapeung diulin-ulin. Mun muih siga kolecer, lamun nyabot siga kilat cahaya na ngabaranya. Matak paur nu ninggali, nu matak harita oge anu kaseret ka tengah nyeredkeun deui ka sisi. Jarobesya, jeung ulah moyegnya, lamun moyeg disabotan si aku dewek. Ceuk Kang Darta bari hohoak teh ngulinting di pakalangan. Mitra pang aya Kang Darta di dinya. Kapelet kunyi sarilah ronggeng nu sae ngigelna. Sarta ngareurah ngawihna matak dedengeun pisan. Atuh puguh keur Kang Darta sanajan manehna jago, tapi teu bisa kumaha. Lantaran sarilah lingas beda jeung ronggeng nu sejen. Atuh kapaksa manehna nyaluuh ka Lurah Sekar. Sangkan eta nyisarilah ulah kabaud ku batur. Rek kitu rek ieu oge kudu idin ti manehna. Atuh henteu matak heren. Sanajan Kang Darta jago manehna tetep udulan. Sarta kabeh panayagan pada ngabutuhkeun duit. Paribasa keur sarilah puguh deui daharna mah sanajan pakena oge nyebutna teh keur sarilah. Atuh Kang Darta udulan nu matak manehna ripuh duitna teh amuradul. Waktu jelema malundur nyisarilah ngareret ka Den Cahya nu dicekel kawas nu sieun kadupak. Atuh sarilah ngagebeg bari malong hayang sidik eta pamuda teh saha. Mana nyeples-nyeples teuing sareng kabogoh manehna nu maot geus dilapisan. Ari na waktu ayeuna beut panggih deui di dinya. Saha manehna teh? Maneh sarimbag teuing jeung kabogoh aing nu geus maot. Ceuk geurentes hatena nyisarilah bari neuteub neges-neges. Mitra kaum dang, waktu nyisarilah neuteub ret Den Cahya ge ngareret. Atuh prok panona amprok itu neuteub ieu ninggal. Cahya panonting belesat. Ya jantung Den Cahya ratug darata-rati sasari. Nu recet henteu kadenge, nu moyeg teu katinggali. Nu katinggal ku Den Cahya ngani hiji bae nu geulis anu neuteub ka manehna. Nya kitu deui sarilah hatena maninga geter kakara saumur hirup. Make katari kataji ku lalaki nu ieu mah keur mah rupa sarimbag jeung kabogoh nu geus maot. Ayeuna make ninggali anu kasep ngalempereng matak tibelat mun mulang. Adu nyisarilah leuwas gawena teh melong bae mani poho kana diri yen harita kudu ngigel. Mundur sia, kunaon leleh, bae karonggeng ha. Ceuk Kang Darta bari nyambeurkeun ka Den Cahya. Encan ge biwirna balem. Ret Kang Darta teh ngareret kanu nyekelan Den Cahya. Ras bae manehna inget waktu keur pasea teh. Waktu ngababukna salah keuna, kalah keuna kana bujur kuda.
Atureuy nafsuna biji tadi nama si Udi teh kumanehna rek dikade, tapi alusna sarilah harita teh ngageruan. Kang Darta, Cenah ngadenge sora nu geulis Kang Darta gancang ngaliuk sabab bet asa kakara nu geulis bet ngageroan. Karasana kumanehna kaurugan kumamanis, ngarep-ngarep ditanya mah ti bareto teu daekeun, malah mah ditanya oge sakapeung tara nembalan. Ari ieu bet ngadadak make nyalukan sagala. Atuh gancang ngagandeang bari ngajingjing bedog teh nyampeurkeun ka anu geulis. Naon Nyai? Jawab Kang Darta bari ngajanteng nirik-nirik ka anu geulis. tong mesat bedog atuh Kang Darta. Apan ngalah loba nu lalajo sarta loba nu resepen. Lamun diulang-ulang ku bedog mah batan resepen kalasieun geura. Ceuk sarilah bari imu. Mangga Nyai. Jawab Kang Darta pondok pisan, sarta ngasupkeun bedog kana sarangkana anu disore. Sarta terus manehna ka sisi nangtung panghareupna pisan. Pahareup-hareup jeung si Udi. Ari Udi belah kulon, Kang Darta ti belah wetan. Atuh puguh pada awas sarua silih senterna sirih palong tinu jauh. Den, si Darta anu pieu mesat bedog teh hafal ajawahan je. Ceuk si Udi ngaharewos bari panonna mah mendeleng bae ka si Darta anu keur melong. Puguh bae apal mah Udi. Komo kuring mah apal dah mending pisan dihina ku manehna teh. Jawab Den Cahya ngaharewos deui. Tapi panonna mah nyenter nu geulis anu harita keur ngadeg. Kumaha Aden wani ka manehna? Ceuk si Udi nanya deui. Teu wani Udi. Jawab Den Cahya ngaharewos. Aduh, susah aduh. Ceuk si Udi humandeuar. Mitra kaum dangu, Den Cahya henteu nembalan gawena ngahuleung bae bari neuteup kanu geulis anu harita geus ngibing mata karesep nu ninggali panangan sigala leuleus sareta ramona barenti katambah-tambah harirup. Atuh nu ninggal oloh sareta pada boga sangga ieu lain samaneatang tuwarahan prihayi geugehanana gegeden. Sabab beda dina rengkak sarta beda dina reretnya kitu deui gileukna. Eukeur mah kabeh kataji ku rengkak polah nu ngibing haleuang teh deui nyora. Anu sorana halimpu mata keudeuh nu ngareungeut, mata kabelit nu nguping kacipta keur dipepende. Atuh hari jep nu nyora ger sararea kaleprok jeung langlung anu ngalungan. Duit ketip, duit talen, nya kitu deui tengahan di talian ku carecet opat juruna teh pinu. Lantaran keur nyisarilah teu meunang mikeun carecet kanu entas ngalungan. Atuh kabeh carecetna dibikeun kanu bogana ku ronggeng nu sejen bae. Tapi sakitu ge bunga lantaran pada nyaheun lamun nyisarilah mikeun Kang Darta pasti ngamukna. Bodogna pasti nyerepet arek nigas beheung batur. Sabab sabener-benerna Kang Darta didinya saksi ka anu wanieun ngungahan. Den, alungan Den. Tuh, kaciri hayang di alungan ku Aden. Nyisarilah teh. Pek tinggal tuh. Sojana ngagiler bae ka Aden. Pogoheun sigana mah Den. Ceuk si Udi ngahatean.
era urang kudu ngalungan mahudi jeung ituna oge bisi eraeun deui. Jawab Den Cahya bari ngareret deui ka Nyi Sarilah anu keur ngibing. Atuh prok panona bantrok gancang Nyi Sarilah ngalius bari imut. Atuh seblak Den Cahya mani nyeblak bakatku ngalenyap ningali imut nu geulis bari ngeletan mere hade. Sok ajekeun duitna Den. Nah harese teuing keun ku abdi era mah urang adungkeun. Ceuk si Udi ngahatean bae gawena teh. Sabab manehna oge ngalasa reueus boga dunungan di pibogoh ku Nyi Sarilah anu hese dipikatna ku batur mah. Mitra kaum dangu, kulantaran dikeukehan Den Cahya teu hararese gancang mikeun carecetna sarta duit 4 ketip sesa ngagantian soto sok dibikeun ka si Udi sarta terus ditampanan eta duit teh ditungkus di saban juru carecet sarta terus dialungkeun ka palebah Nyi Sarilah. Malah harita disanggap atuh ger kabeh sarurak sabab bikeun nu lalajo kakaraneun harita Nyi Sarilah jadi kitu kawas bogoh ka si Udi anu bieu tas ngalungan. Kang Darta maningaleper leungeunna teh dilinieun tina bakating ku panas manehna henteu kuateun ngadenge anu kaleprok bari surak ting saruit. Pedah Nyi Sarilah suka narima anu ngalungan. Atuh angen Kang Darta teh ngabengul sagede peureup seueul bakating handeueul sarta gap leungeun manehna nyekel kana perah bodog talanjeng ka pakalangan ret ngareret Nyi Sarilah ret deui neuleuh si Udi anu keur eelengehan. Ningali pola Kang Darta anu siga arek ngamuk, Nyi Sarilah teh reuwaseun kuatireun ka anu kasep sok sieun habek dikadek. Kumaha upama cacat betada teuing lebarna. Atuh sajeroning ngibing nu harita lagu Geboy gancang Nyi Sarilah maju bari haleuang teh ngawi ngahalangan ka Kang Darta. Dina sisindiranana nitah nu kasep kaluar ninggalkeun anu keur nafsu. Den, urang antosan di luar Den. Ceuk si Udi ngartieun pisan kana sisindiranana Nyi Sarilah teh. Bari nyaritana ngaharewos yeunun kadengeun ku Kang Darta. Adu leos manehna kalaluar ninggalina pang tukangna. Ningali musuh kaluar, Kang Darta rada bungaheun bari neuteup kanu ngibing sarta ngawihna halimpu. Terus manehna ka sisi bubuden anu geus meunang dipikarep ku Sarilah. Ayeuna mah rada tentrem teu ngalejeg makalangan. Sanggeus Kang Darta ka sisi reug Nyi Sarilah teu ngibing terus nyepeng sapu tangan kagunganana Den Cahya. Terus Sarilah kaluar bari eta sapu tangan ku manehna diacungkeun nanyakeun anu bogana harita aya di mana. Atuh si Udi ngartieun gancang ngacungkeun leungeunna bari terus ngagorowok, Ieu, di dieu. cenah sarta terus ngaharewos ka Den Cahya. Tampanan Den. Den Cahya maningeleper mitra sabab manehna kakara make disampeurkeun ronggeng sarta barang Nyi Sarilah harita pahareup-hareup pok manehna nanya kieu. Ieu carecet teh kagungan. Ceuk Nyi Sarilah bari imut ngagalenyu. Seblak Den Cahya sumeblak barang diajak imut teh. Atena ratug dag digdug
kawas nu dikemat bae ngadak-ngadak jadi deudeuh. Mun henteu aya jelema hayang ngarangkul nyekalan, tapi lantaran harita jelema teh mani uyeg, atuh teu bisa kumaha ngan saukur bisa nembal. Sumohon gaduh akang. Nuhun mangga nyangakeun, mugi kersa teras-terasan ngalanglangan ka abdi. Jawab Nyi Sarila, bari song ngasongkeun eta carecet ku Den Cahya ditampanan. Bari neuteub Nyi Sarila anu harita keur melong, atuh prok deui panona harita diadu deui. Duanana ngeleter kawas anu kawisaya ku pangaruh eta soca sumarambah kana bayang. Saha jenengan Nyai teh? Ceuk Den Cahya, sanajan bari eungap oge maksakeun maneh nyarita lantaran hayangeun nyaho ngaran Sarilah tina letahna eta istri. Abdi pun Sarilah, dupi engkang. Jawab Nyi Sarilah malik nanya. Engkang mah Cahya di mana linggi teh Nyai? Ceuk Den Cahya, mani ratugna nya kitu oge. Kakara meureun saumur hirupna make nyarita jeung awewe nu dipikahayang. Abdi mah teu puguh padumukan engkang, margi. Reug Nyi Sarilah nyaritana ngaran deui. Margi kukumaha Nyai? Jawab Den Cahya heran. Margi abdi mah kembang buruan, janten nutur-nutur lurah sekar bae ayeuna teh. Engkang sanaos nembe patepang abdi bade ngagantungkeun nasib abdi ka engkang. Ceuk Nyi Sarila bari ngalimbak awas hayangeun ditudung. Den Cahya mani teu kuat katariku anu geulis kawas butuh ku pitudung. Atena teh ngarakaca kuatir teu aya hinggana. Atureuy hayangeun nulung malah timbul dina hate hayang hirup pabarengan, sanajan kumaha bae moal weleh diakalan. Itu pikiran Den Cahya anu meulit kana ati. Kendang masih keneh ngemprang, nitah buru-buru datang, ketukna siga nu nyaur, rebab siga anu nyambat. Lantaran anu lalajo leungiteun ku Nyai Ronggeng, anu harita kaluar teu acan ka jero deui. Atuh kabeh panasaran lantaran gantung teu reuyeun, dibelat ninggal panangan waktu anu geulis ngibing. Ceuli masih dedengeun ku sora anu halimpuh lamun anu geulis keur ngawi. Nya kitu deui Kang Darta, nafsuna teh ngagugudug amarah teu kawadahan. Beungeutna mani jamedud, sungutna mani camerut. Untu kawas nu diasah kurat kerot kawas lele nu ngadangong dina liang. Nunggu-nunggu Nyi Sarilah anu teu daekeun datang, kawas anu bobogohan. Di luar henteu ka jero waktuna teh lila pisan. Mitra kaum dangu, dina bakating ku ambek, hidik Kang Darta kaluar nyampeurkeun ka Nyi Sarilah. Terus harita ditungtun dibawa ka pakalangan. Barang geus aya di jero, hoa Kang Darta teh ngambek sosoak ka panayagan. Ulun, cenah. Terus Kang Darta ngalinjing di pakalangan. Turat reret kanu lalajo, harita tabeuhanana harita keneh ge eureun. Sieuneun Kang Darta ngamuk. Atuh henteu matak heran lamun sararea neuteub ninggali polah Kang Darta. Urung, tebak tilu euy. Ceuk Kang Darta nyentak.
atuh teleleda barak pakendang ditepak ku panayagan tarompet nage ditium. Kalayang Kang Darta ngigel hutet matak paur pisan bari ngulinkeun bedogna atuh nu lalajo ruas kawas aya kila-kila didinya teh bakal ribut tapi teu aya nu nyingkah resepen ku tingkah Darta nu mencana hebat pisan mata kabita nu ninggal. Sanggeus lila ngalayang na gero manehna ngagero hup ceuk Kang Darta saolah-olah menda padungdung. Ngemprangna sora kendang teh dibarengan goong ngeungkeung Kang Darta hutet sorangan kawas anu ngamuk bae atuh nu lalajo nyengled hariwang kasabat bereog sanggeus pakalangan lega Kang Darta teh ngarandeuk bari muter-muter bedog gero manehna ngagero asup sia udi hayo tarung jeung aing di dieu kurang ajar ceuk Kang Darta bari ngulin-ngulin bedugna. Mitra kaum dangu nu ditangtang luak lieu kawas nu hayang badami naha lawan naha entong tapi den cahya reuwaseun sabab tetela Kang Darta kawas munding edan bae atuh pok den cahya ngomong sorana teh dumaredam. Uri ayo balik euy ceuk den cahya bari ngaleos ngabedoa ka si Udi. Engke den ela pira ku kudu ngabang meos di pakalangan mah, jawab si Udi mugen tapi terus bae ku den cahya di babadoa anu akhirna mah maranehna kapaksa balik ninggalkeun anu keur nafsu. Sanggeus maranehna jauh pok si Udi ngomong kieu kawas anu hanjakaleun. Den wiwirang urang teh make ngajati pakalangan. Asal salamet Udi malah sanyana mah dewek oge melang ku Nyi Sarilah, jawab den cahya humandear bari noyod bae leumpang. Mitra kaum dangu ari Kang Darta harita nafsuna teh beuki gede lantaran musuh ngaleos atuh nyeul manehna ambek hayang nyiksa ka Sarilah tapi kulantaran bogoh nafsuna jadi kapegung tungtungna syak teh manehna mubat mabitkeun bedogna siut eta damar ancor palebah singsimna pisan disabet ku eta bedog atuh pas damar teh pareum terus singsim hiji deui anu masih keneh hurung harita oge disabet pas deui harita pareum barang damar ancor pareum reup dilebah dinya poek atuh henteu matak heran buriak anu lalajo harita keneh ge bubar sieuneun kasabat bedog atuh barang ditinggalkeun anu lalajo barudak Kang Darta teh beuki ambek siut bedog manehna teh dipake nojosan kendang brah kendang harita tobros atuh tukang kendang luncat sieun ditojos beuteungna sabab eta kendang kabeh ku Kang Darta ditojosan mani bruh brah tarotos. Hartikeun ku si laing sarareanya lamun maraneh nabeuh deui sarta Nyi Sarilah sakali deui wani-wani nyampeurkeun anu galungan beuteung si laing gantina ngarti ceuk Kang Darta bari ngaleos ninggalkeun eta tempat atuh panayagan teh jeung lurah sakarna teu bisa ngomong ngan ukur ret kana kendang anu tobros ret deui neuleuh Kang Darta anu ngabang beos. Das aya bae gogoda teh yeuh cek lurah sekar
bari ngareret ka Nyi Sarilah. Oh, neruskeun omonganana. Nyai, lantaran urang teu boga parabot, ayeuna mah Kapaksa bae ngaronggeng di batur akangnya. Hitung-hitung ngumpulkeun deui duit jeung nengteremkeun kaayaan. Mangga Kang. Jawab Nyi Sarilah bari ngalimba. Beak peuting datang berang, geus berang jol deui peuting. Den Cahya maning ulinting neangan tempat Sarilah, tapi tetep teu kapanggih sarta henteu aya nabeuh. Atuh manehna nalangsa sabab hatena geus ngait nu geulis osok kaimpi. Babarengan jeung manehna, atuh gawena Den Cahya ari peuting bati nyaring ti beurang teu daek dahar. Gawena cicing di kebon ngalamun anu teu aya. Iuk dina catang bobo ku si Udin disampeurkeun bari ngahaleuang ngawih kieu sisindiranana. Serendet di kebon bonjeng, Juku jadi ujung galeng, kapelit abdi teh punyai longgeng. Hulu ieu culang huleng, brak cumprak, brak cumprak, cumprak cungking, hehehe. Ceuk si Udi bari seuri sorangan. Tas ngendang ku sungutna teh, gek manehna diuk gigireun Den Cahya sarta pok nyarita deui. Kunaon Den, ngalamun bae. Udi, kuring mah terus terang bae ka maneh teh Udi. Hayang panggih jeung Sarilah, indit ka mana manehna teh nya. Ku urang diteangan saban peuting teu nabeuh bae. Kumaha akalna Udi? Wah, gampang Den. Beja abdi mah hayang naros heula. Aden teh bogoh ka Nyi Sarilah. Ceuk si Udi kawas hayang tetela. Udi, teu perlu nanya kitu. Nu perlu ayeuna mah kudu bisa manggihan Nyi Sarilah. Sanggup maneh atawa henteu? Sanggup Den, tapi rada jauh di dieu je. Dujeng kira-kirana angkaj-angkajan cebi di dieu. Hayu tepi ka tungtung langit oge Udi, asal bisa tepang jeung Nyi Sarilah. Ya, upami kitu mah saya gibae engke peuting Den. Bada isya urang mios. Mitra kaum dangu kacaturkeun geus peutingna. Harita teh bada isa si Udi geus nyoren bedog. Sabab ceuk pikiranana sieun dipegat di jalan lamun musuhna neung teuri. Manehna tarumpak sado anu dijugjug galamping. Barang geus tepi kadinya reug sadona dieureunkeun terus ongkosna dibayar. Idinya terus lalempang tuduh jalana si Udi. Tah, Den, kupingkeun sora naon tah? Ceuk si Udi bari dengdek ngadengekeun sora ketuk jeung goongna. Eta teh nu ngigir ronggeng Udi, ceuk Den Cahya bari neuteuh. Masalah Den, ning nung ning cerak kitu mah keur oray-orayan dah. Layu buru-buru urang kadinya. Sugan bae aya Nyi Sarilah ngaronggeng. Cik si Udi pura giru lempang deui. Barang daratang kadinya, tetela didinya rame ku anu ngarigel ronggeng. Sarta loba nu lalajo bari areage-agan. Sarta ronggengna narangtung bari ngawih ngeunah pisan. Atuh Den Cahya olohok melong kana pakalangan. Udi, tuh Nyi Sarilah keur nangtung nyang hareup kapanayagan ya Udi. Ceuk Den Cahya hari weus-weus. Leres Den, tapi tuh
tinggali Kang Darta ngajaga karena oncing manehna je sigana mah rek ngigel meureun tapi apa boleh buat den soklah ngigel den ayo asup engkenya wancun. Najis teuing Udi pek bae maneh rek ngigelan mah tapi bejakeun nya yen kuring aya di dieu kitu rada hariwang rek kahareup teh. Nyaan den keun abdi rek ngengklak lah nah ila kadar ngigel naon sena tapi engkenya den lamun baju geus ngamimitian arasup. Jawab si Udi bari elenge seuri sukuna geus nyorocod ayangeun gerak ngigel meureun. Malik sarilah kuring rek ngigel. Ceuk nu lalayo ngagorowok mapanas Kakang Darta sabab urang dinya nyarahun yen Nyi Sarilah masok didodohot bae ku Kang Darta. Mitra ngadenge nu ngomong gitu rei Kang Darta bijil nafsu rasana asa diunghak serenteng kapakalangan gero manehna ngagero sorana teh tarik pisan tukang kendang ge ngareunjag tukang ketukna ngaranjug. Rung euy cikaruh ganjang. Ceuk Kang Darta bari nyentak ka tukang kendang. Dina bakating ku gugu gancang bae tukang kendang harita nepak kendangna bari ninggali karonggeng anu harita maralik nyang hareup kanu rek ngigel sabab reuwaseun ku Darta nu kaceluk gede ambeg. Brak pak 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 tumpak tung ting tung tung tung. Sora kendang ditepak ngamimitian ditutup ku tukang goong sieun nakol kaporotan sabab lamun nakol salah Kang Darta osok muncereng bulu manehna ditakol nu matak barang ngadenge sora kendang panganggeusan gancang goong na ditakol atuh tukang ketuk oge rancingas nabeuna bareng sora na manitetel neng neung neng net neng nong neng net brak tumprak tung 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 tung. Alayang Kang Darta ngigel siga anu ngeunah pisan sarta blas blus anu ngiring nuturkeun tukang ngeunana malah si Udi ge ngilu sup asup kapakalangan pikiranana geus ludeung paeh ge teu panasaran hayang nyaengan si Darta nu beregih ieu aing abong-abong jadi jago kabeh kumanehna ngompol. Mitra kaum dang atuh den cahya olohok manehna henteu nyangkaeun si Udi bisaeun ngigel ngengklak teu aya kakagok mun ngantai oray-orayan mun dongkok kabeh darongkok mun muncul kabeh marunjul pabeuli teu diadadu ngalenggah papanjang-panjang napakna narimbag kendang mun depok narimbang goong haleuang Sarilah ngawi sorana mani halimbu. Cai mulang cai mali cai ngocor ka astana bingung mulang bingung baliknya pegeng nu awon kieu rasana. Prak tuplak prak tuplak prak tup plak tuk plak tuk sora kendang maningeunah dibarengan ku si Udi unggek-unggekan 2 kali sigarek maco kana irungna Sarida. Neuleuh si Udi unggek teh sigarek nyium Sarilah Kang Darta mani nyanggereng sarenteng nyambeurkeun heula terus harita si Udi anu keur unggek-unggekan ku Kang Darta teh digusur ceuli si Udi dibenyeng sina jauh ti Sarilah atuh den cahya reuwaseun olohok ti kajauhan tapi pikeun si Udi mah teu reuwaseun teu sieuneun
harita ge ngengklak deui atuh ger anu lalajo sarurak eak-eakan ari sarilah ngong deui ngawih matak dedengeun. Aya listrik di masjid, caangna ka pabrikina. Aya istri nuju sedih nya kasep ibalat ka anu anyar. Prak tumprak 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 tung tung tunggung neng nong neng net neng nong neng net ting 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 pak tumprak ting tung tung gung. Sora goong panjang dibarengan ku si Wudi. Sigarek cingogo bari deungeuna arek ngarau bujur sarilah sarta tanggah bari ngomong gieu. Sarilah, Den Jaya ngajagoan di luar Nyai. Ceuk si Udi bari neuteub atuh ger sararea keprok bakat ku panuju ku si Udi. Setan, dicajak si aku aing ha. Ceuk Kang Darta bakat ku panasiut najong ka si Udi nu sigarek mangku bujur. Tulung. Ceuk Nyi Sarilah bari beureum. Midra, Waktosna parantos waktosna parantos teu kabujeng. Abunten dina samudaya kalebatan, samudaya kakirangan, samudaya kaluluputanana. Mugia kusadayana dihabunten. Adur nuhun, rewu-rewu nuhun lakset ketika bingahan anu parantos salah surebna jeung anu parantos manco pangrojong. Ngajempolna adur nuhun kasadayana anu alanyarna aduh tong hila bisa sirebeula sareng diaktifkeun eta tah. Ieu naon lonceng-lonceng notifikasina kagitu mitra. Adur nuhun kasadayana. Mung dicekapkeun sakitu insyaallah enjing dilajeng deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.